bebe jadi ka Kiai Abu Nawas ieu mah balik deui cek jana ka aslina. Ai maneh dasar bodoh. Eta teh lain sakadar sakitu tafsiranana. Hayang jembar teh kumaha urang ngasupkeun panyakit ka jero imah urang nu ngaluarkeun panyakit ke urang. Urang teh dijadikeun jelema jadi pedagang dek ngamajukeun dagangna urang, dek ngamundurkeun dagangna urang. Urang jadi pamarentah dek ngamajukeun ke pemerintahan urang, endek ngabok-brokkeun pamarentah ge urang. Urang jadi kiai dek ngasup-ngasupkeun masalah ka jero hate urang, dek ngajembarkeun hate ge urang, horeng hirup teh kumaha urang. Billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Baheula aya hiji jelema ngaranna Abu Nawas di zaman Raja Harun Ar-Rasyid. Aya jelema di zaman Abu Nawas nyana boga imah. Tapi nyana bebeja ka Abu Nawas, mama Abu Nawas, abdi boga imah cenah ieu, tapi rarupa perasaan. Di imah teh teu jembar. Kan aya teu jembar mah duit boga ku bogan aya teu jembar mah rupak bae. Pamajikan kurang kumaha gede demplon tapi air rupak mah kadaleuna kuru kan. Nah ieu rupak perasaan kos Pak Haji Pendi di imah wah imahna teh lega, kamarna ge loba lantaran rupak pikiran. Jadi rarasaan teh imah teh kos kandang embe. Padahal mah lega iman eta rupak. Mama Abu Nawas abdi teh rarupak amat kumaha ieu teh coba jalan keluar. Oh babari cek Abu Nawas kubata meuli embe bae 15. Aju asupkeun ka jero imah. Insyaallah cek nyana bakal ngeunaheun. Beli embe sabaraha 15. Dilaksanakeun lantaran Abu Nawas mah tu kiai. Nurut pan ka kiai mah jak kiai di tahun kuari mah loba nu ngabohong jak kiai ge. Atuh kiai teh raja bohong kuari mah. Tapi lain di dieu. Di belah ditu saeutik lah. Akhirnya nurut ka kiai. Ka Kiai Abu Nawas meuli embe nyana 15. Cangcangan ku nyana di jero imah. Waktu ngising didinya kiih didinya embe geus menang sapeuting kaduana. Oh caknya pohar amat teh tambah rupak teu tambah embe 15 atuh bebe jadi ka Kiai Abu Nawas kiai kumaha imah. Aduh masyaallah tata dimna cenah cekna rada ngeunaheun be can aya embe mah barang aya embe mah kuari rarupekna tambah. Gampang meuli bebek. Aju teu di jero kamar. Akhirna meuli bebek jana. Ulah saeutik-saeutik 50 100. Tenden bebek. Wah, di dieu embe-embean di jero kamar wek-wek-wekan. Rame di jero imah. Menang sapoe 2 poe bebe jadi ka Kiai Abu Nawas.
kumaha jembar teh ayeuna tambah kredit kamari mangan bau tai embe doang kuari tambah jeung tai bebek coba jalan keluarna kumaha meuli kotok cek jana bangsa 50 mah teudeun geus di dinya hijikeun dibelikeun kotok diteudeun dinya embe 15 atuh bebek 50 kotok 50 tinggal nyana bae aing cicing di mana ieu cek akhirna budak sapoe 2 poe kan tambah ku teh kotok bebe jadi ka Kiai Abu Nawas Kiai Masya Allah jakna ieu imah-imah lain jembar ja orenganan Kiai mah Kiai bae aya pituduhna salah mah jakos kieu cek cenah ish ulah ka nyebutkeun salah Kiai mah mondok cek cenah teh urus kitab naon ge diaji malah makamali ilu pilpres aduh Kiai blow on ya saya aduh biasa ngaji sapinah endahan hidup-hidupan goblok Ki Supendi bolon sia kuluhum sia atuh kunaon lain ngaji endahan jadi jurkam gitulah di akhir zaman mah kiai bebeja deui nyana Kiai Abu Nawas kumaha coba jalan keluarna mulai ti kuari picenan kaluarkeun ta embe coba ge jual deui jual embe beres dijual laporan deui kumaha alhamdulillah rada lega cek kamari mu bau loba embe cek ieu mah lega nah kuari jual deui ta bebek jual deui bebek bersihan dibersihan kumaha tah cek Abu Nawas atuh kuari mah alhamdulillah cek cenah jembar kotok aya keneh bawa ka dieu pujitan Kiai tololnya akhirnya kotoknya dikaluar-luarkeun bersihan cek cenah pel kumaha tah kuari beung alhamdulillah cek cenah lega ayeuna mah di imah nikmat di imah bebek eueuh kotok eueuh embe eueuh lega ayeuna tuh nu mantap ge kudurut ka Kiai nya kieu be kieu keneh jajak ge ja aslina ge ieu bebeja deui ka Kiai Abu Nawas ieu mah balik deui cek jana ka aslina ai maneh dasar bodoh eta teh lain sakadar sakitu tafsiranana hayang jembar teh kumaha urang ngasupkeun panyakit ka jero imah urang nu ngaluarkeun panyakit ke urang teh dijadikeun jelema jadi pedagang dek ngamajukeun dagangna urang dek ngamundurkeun dagangna urang jadi pamarentah dek ngamajukeun ke pemerintahan urang endek ngabok-brokeun pamarentah ge urang jadi kiai dek ngasup-ngasupkeun masalah ka jero hate urang dek ngajembarkeun hate ge urang pereng hirup teh kumaha urang jadi lamun urang kurang bisa nah ieu hirup bakal kajungjung kadorong terus ku kahayang-kahayang nafsu maka tugasna urang mimiti ngaji geus ngaji make tapi di jero make nu kudu dibersihan teh ieu kolbu urang sebab kadeuleu nama salat make sorban make jubah korenganan hayang ka alem ulah sok loba omong sia ieu make jas ge lain sajas-jasna hayang laku hayang laku tah
masih gazikiran horenganan ayam maksud-maksud nu lain katingali nama maca Quran horenganan ayam muatan-muatan anu lain katingali nama nyeun pondok pesantren horeng di jero nama endek neangan proposal iyalah nu kudu dibersihan kumaha urang ilmu diasupkeun kurang dibersihan ge ku urang kitu ku bage sanajan imah gedong agrong tapi ku urang dieusian ku berbagai masalah-masalah anu rupek di jero imah sakumaha di penjara urang boga mobil mewah AC na ge tiis anggeus geus tatiis tapi ternyata ditumpahkan ku Haji Pendi mahareudang hiji hutang ambalaya bebeja kaku lagi nikmat cenah kiai hirup kunaon emang hutang nu laletik mah geus dibayar tinggal nu gede atuh ngaranna tah geus tah nomor kedua pamajikan geus eueuh nikah hayang gasababahra awewe can ditarima keneh bae dagang ambruk bae ieu mobil sakitu mewahna asena tiis ge hareudang coba orang Jambe anu hirupna susah tetapi teu boga masalah naik angkot haju di jero angkot ge loba ambrang-ambrang tapi teu boga masalah hutang teu boga pemajikan di imah bahenol baik jakena ya Masya Allah ya angkot tiis amat padahal mah hareuda AC eueuh teu tiis jakena ya angkot nah iyalah jadi permasalahan tiis jeung hareudang tergantung kalbu urang waliullah mah waliullah di tengah-tengah terik matahari sanggup make jas 2 lapis ku sebab naon tiis hatena ya ieu mah lain kajas-jas ieu mah tiis hatena tiis kana awakna tapi urang mah urang ye kulantaran loba masalah maka boro-boro make baju kandel baju ipis ge masih keneh karasa hareudang keneh iyalah hiji nasihat ti Abu Nawas nyontokeun kana imah ternyata horenganan imah malah sakadar saung hungkul nu jelas mangeusian imah rek bagus rek goreng imah tergantung diri urangna komo imahna bagus cara ieu aju urangna sehat aju pikiran urang sehat kolbu urang bersih atuh ieu mah sorga ngaranna ieu mah sorga nah gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah loba nu ka imah boga pabrik orang Korea boga pabrik pepegatan jeung pamajikanana kurang kumaha mewahna pabrik atuh dunia teh kurang kumaha tapi pepegatan jeung pamajikanana aya pejabat geus teu kudu dicaritakeun luar biasa bae lah nah ka imah pepegatan jeung pamajikanana kurang naon gagah aya di nyana sugih aya di nyana jabatan aya di nyana tapi pepegatan ka imah ngan sakadar ngeluh jeung ngeluh bae tapi barang haji Supari mah datang seuseurean bae nya mah boh atuh asal boga jamaah 50 bae terbang nya mah senang we nu aya itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah kalbu urang nu penting kudu dibersihan henteu saha ngabersihan hate mah apakah orang petani apakah orang pejabat apakah orang karyawan apakah orang kiai lamun geus kalbuna bersih dunia terasa nyaman kapanggih jeung saha bae ge indah kadeleuna pamajikannya padahal mah hideung putih kadeleuna sebab masalah tapi lamun urang boga masalah pamajikan bahenol putih kadeleuna hideung jadi eta urang memandang pamajikan ge tergantung diri urangna lamun diri urangna hatena sehat
pamajikan Masya Allah gelis amat sekurang Masya Allah padahal mah menyon tahiyalah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nah jadi ieu geus si imah teh imah mah hanya sebuah bangunan nu penting aya rohan rohna imah adalah nu ngeusi imah adalah sebagai roh imah lamun kolbuna bersih bakal jembar bakal lapang bakal tenang mantap urang doakeun nu bakal ngeusi imah ieu putrana ngaranna Sofy Hazami mudah-mudahan dibere tentrem dibere adem dibere bersih hatena kan aya geus bersih hatena mah nyana bisa ngadidi kurang dieu nyantuni yatim piatu jeung sajabana jelema loba nu sugih tapi mumusuhan jeung yatim piatu musuhna leuh yatim teh peureum nyana pan aya Haji Supari masal leuh yatim we nah iya geus umur sabaraha ieu neng masyaallah umurna ieu sabaraha yatim nyana masalah aya yatim parawan ditanya ku nyana para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nah eta adalah sosok Abu Nawas kanu selalu isyarah jeung isyarah. Satu ketika nyana ngomong di unggal daerah cek nyana kaula adalah seorang manusia anu membenci hak anu mencintai fitnah jeung kaula leuwih sugih tibatan pangeran ambo si ngomong teu kira-kira ditonton ku jelema coba kiai coba ngomong deh ya gantian kaula adalah manusia anu dikiaikeun ku batur benci terhadap hak mencintai fitnah jeung kaula adalah leuwih sugih tibatan pangeran waktu genjleung di lembur genjleung asal ceramah kos kitu akhirnya dilaporkan ke raja ayat kiai teu beres ya kiai kunaon gitu atuh ngomongna membenci hak mencintai fitnah jeung nyana nyaritakeun leuwih sugih tibatan pangeran nya mah ditangkap kiai tangkap akhirnya kiai Raja Harun Ar-Rasyid ngutus utusanana supaya dibawa ke istana dibawa ditangkap jangan teu lumpat Kiai Abu Nawas tuh begitu ditangkap teh lumpat malah ngangsongkeun leungeun borgol saya ulah kita mah watan tadi ngomong teh MCI ge tangkepeun sebenarnya MCI 2 tangkepeun itu hiji laporkeun ka Kapolres lah akhirnya ditangkap dibawa masyarakat Surak dantaran aman lamun geus eueuh Kiai Abu Nawas aman sebab bahasana teu ngeunaheun mengundang fitnah ieu bahasa bahkan ngamurtadkeun cilaka ieu mah kiai modal kos kieu akhirna nyana diinterogasi ditongton ku masyarakat saudara yang bernama Kiai Abu Nawas betul saya Abu Pendi saya lahir di mana saya Solear lahir. Oh, dengan monyet itu adik kakak saya. Cuman saya tidak berbuntut. Sial tah Haji Pendi. Saya Abu Nawas. Betul kamu nama Abu Nawas, betul. Betul kamu berbicara bahwa masyarakat laporan bahwa Anda berbicara membenci hak. Betul. Kunaon maneh ngabenci hak? Lain kula bae. Saha nu ngabenci hak? Termasuk tuan raja. Yah. Sia ka aing goblok. Lain kula bae bahkan tuan raja sangat membenci hak. Ulah macam-macam sia cek raja. Aing diborgol sia. Borgol kula. Kula diborgol raja ge kudu diborgol. Kan sia ngalawan ka aing. Nu bener sia ieu nu bener coba bener sia membenci hak bener naon artina
hartina hak eta adalah paeh jeung kuburan jeung siksa kubur eta hak ngaranna al haqqu mir rabbik bener adalah ti Gusti Allah hak eta adalah yakin hak eta adalah nyata ternyata paeh eta adalah nyata kuburan eta nyata siksa kubur adalah nyata kula membenci eta Tuan Raja kan leuwih tibatan kula oge sih cek Tuan Raja makanya jadi kula membenci hak eta eusina hak adalah paeh kula encan hayang paeh atuh komo kula mah ngora keneh kula dek nanya Haji Pendi be umur sabaraha Mang Haji 80 siap paeh encan tapi sedang kan lamun paeh didoakeun ku urang di lain deuk dikawinkeun wah teu beres urang dieu tah nah iya jadi hak eta adalah paeh urang geus nyaho nu sugih paeh anu susah mah koit bupati ge maot RT mah modar kabeh pararae atuh ai di Bandung mah lain ai di Bandung mah bahasa teh lamun ka kiai mah pupus ngeunaheun kan ai ka Haji Pondi mah koit lamun ka pamarentah modar beda-beda tah bahasa teh nah ieu mah geus pararae kurang geus disaksikeun urang geus jaksian anu mararaot nu sugih maot nu susah maot pamarentah paeh rakyat paeh sarua bae kiai ge maot sarua bae nu kolot paeh budak paeh kadang di jero keneh berarti hak tapi tetep bae urang seakan-akan henteu percaya bahwa urang bakal paeh kok bisa kos kitu nyatana kolot ge boga HP-na 2 biasa sempet WA-an segala misqala dzarratin syarra yara misqalan ieu kan tanda bahwa nyana teh teu percaya bahwa dirina bakal paeh ya anu percaya jeung yakin dirina bakal paeh mah dia moal wani ai kolotna kudu WA-an jeung jahena naonan nah ieu tanda jelema blon teu percaya kana bakal paeh iya boro-boro naon diri urang di masjid mah di masjid salat hampir teu betah wiridan teu betah salat sunah teu betah komo zikiran maca sholawat mah teu betah tapi di hareupeun televisi mah berjam-jam betah jasa nah iyalah tertanda urang teh hampir teu percaya membenci hak kitu keneh urang geus maot urang sering nganterkeun mayit ka kuburan ya Allah ya Rabb imah nu sakieu agrengna imah nu sakieu gedena isuk pageto bakal ditinggalkeun kan ku urang kurang hanya semeter leuwih saeutik kumaha jangkung pendekna bae Haji Pendi ge geus ngajengkalan sorangan ngono mah sabaraha mah Haji jengkalan nah iya eta imah urang nu aslina mah kan eta tetapi hampir orang siga nu henteu percaya bahwa orang teu bakal kitu di antara kadeuleu teu percayana di lembur kos kieu ge di lembur kos kieu ye lembur ieu mah leuweung nu mabok ambalaya baheula mah urang mun nyarita nu mabok teh di Grogol baheula teh urang mun nyaritakeun anu mabok nu zinah teh di Cililitan mun di Bandung mah tuh di kebun kelapa Cicaheum kuari mah di Jambe di handapun tanggal Jambe malah eta nu mabok nu zinah nu judi di mana bae Masya Allah karim ingat kula maka Gus Dur bae ketika era globalisasi HP rasanya belum siap Indonesia untuk diglobalisasikan sebab naon sebab kan siga anu kaluar ti gedogan Jepang mah siap Cina mah siap sebab geus terdidik begitu di Indonesia asup HP era globalisasi bener bae nu tadina budak laletik ba'da magrib ngaraji kuari geus kararieu bae kararieu baheula mah lamun boga anak di jero kamar bae indah urang anak aing ti lokal mana hebat Masya Allah indah kuari boga anak di jero kamar bae sing hadade sia kararieu bae
digerokeun geus ngeustrek. Heuh, kolot teh hei sia di kamar bae horeng kolot teh sarua kieu bae deui tolol. Tolol mah anak jeung kolot teh agar oblong kabeh. Teu kuat coba. Ye, neangan coba urang kiai nu teu boga HP hese. Neangan ku baca tokoh masyarakat nu teu boga HP hese. Aya di Jambe teu boga HP, encan kabeuli doang tah mah. Lain waro. Inilah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah isuk pageto bakal aya azabil qabri na'udzubillah min dari eta hak urang percaya ke Allah percaya ka Kangjeng Nabi Muhammad sebagai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam percaya ka Kangjeng Nabi percaya kana ma akhbar bi naon nu dicaritakeun ku Kangjeng Nabi di antarana nu dicaritakeun ku Kangjeng Nabi pertanyaan malaikat munkar nakir aya azabil qabri aya naimul qabri urang percaya geus atuh randapan geura diri urang awak sia lamun isuk pae coba awak geus boga amal naon ketika malaikat munkar nakir nanya bisa moal sia ngajawab terus lamun teh mah disiksa di jero kubur kuat tah henteu sia awak sedengkeun sahabat nanya ka Kangjeng aya teh siksa kubur kos kumaha cak Kangjeng Nabi nyaritakeun siksa kubur mah ulah hese-hese ieu bae pamonggolna teh pamonggol teu kudu dibonggolkeun diteundeun bae di Gunung Uhud diteundeun dok Gunung Uhud ajur nu endek diponggolna nu endek dibonggolna sagede kieu atuh mah lain ajur deh mebes tah mah atuh mebes bae geus tah itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah cak Abu Nawas jadi kula membenci hak Tuan Raja leuwih. Oh, ai kitu mah heuh kula ge ngaku makan. Nomor kedua, maneh cenah ngomong bahwa maneh teh adalah mencintai fitnah. Bener tante, bener. Kunaon fitnah maka dicintai, fitnah mah kudu ge jauhan. Sina fitnah adalah al-mal wal banun zinatul hayatid dunya. Harta jeung keluarga sebagai zinatul hayatid dunya eta teh ngaranna fitnah. Fitnah teh harta, fitnah teh keluarga. Kula mencintai harta, mencintai keluarga. Tuan Raja leuwih tibatan kula mencintaiنا. Lumantak wali presiden toh-tohan ge. Mun dicaritakeun ku kula geus jauh moal waka. Memeh pilpres geus caritakeun insyaallah ke bakal dicaritakeun deui perjalanan seputar pilpres kitu-kitu bae pemenangna geus dibejakeun sekolah pilpres telah selesai padahal mah milih ge encan seperti eta lah kuari teu kudu dibejakeun fitnah tah baheula mah kiai teh ya kiai ngadoana ieu tah Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa idza aradta bi ibadika fitnatan faqbidni ilaika ghairu maftunin eta doa para kiai salafus sholihin Allahumma inni as'aluka ya Allah abdi nyuhunkeun ka Gusti fi'lal khairat pagawean nu baragus wa tarkal munkarat ninggalkeun bangsa kamunkaran wa hubbal masakin jeung cinta ka para miskin-miskin wa idza aradta di mana Gusti mengharapkeun bi ibadika ka hamba-hamba Gusti fitnatan fitnah faqbidni Gusti abdi mah cabut bae lah ulah kena fitnah tuh ulama-ulama baheula mah menta pae ketika aya fitnah kuari diaradu santri jeung santri kiai jeung kiai ustad jeung ustad eta teh sumber fitnah lamun kiaina bae geus ngadu tu kumaha masyarakat geus puguh tokoh-tokoh nu dilaluhur mah emangnya nama parantina jaya kitaban polisi jeung TNI jeung TNI nya nama biasa caleg jeung caleg ribut atuh biasa tah mah kuari makan kiai jeung kiai nah ieu adalah zaman fitnah nu bagus nama menta pae faqwidni ilaika ghairu maftunin ya Allah abdi mah cabut bae ulah bikin kadi fitnah kiai nage kiai kuari henteu lo gadoa eta usim fitnah teh malah manehanana malah naon sih geus tah boleh caritakeun sebagus aya dihara TNT kabehan pan nah lamun kiai baheula
diundang ku pamarentah teh gering baheula mah masyaallah guru-guru urang lamun diundang ku pamarentah gering ku ari mah keur gering diundang ku bupati cager tah ieu kepalana ieu blon ieu cager ayolah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah bersihan geura kalbu urang mah di politik teh teu boga kitab aya bukuan aya kitaban batu mah sakolana ge Pak Ismet bae di Belanda baheula Zaki Kuari sakolana di Australia baheula teh atuh gubernur urang sakolana ge di luar negeri ari urang sakola SD ge henteu haju cacampuran dina urusan nagara masyaallah karim ngan sakadar jadi kokoset doang kokoset mah koset nyana geus bersih mah ditinggalkeun tah jadinya karena kiai anu milu di kantor kos kitu teh kiai kokoset ieu mah di ditu lain di dieu lain di ditu teh mah di Lampung aya kesempatan keneh kamari urang terlena kabawa ku nafsu lain berarti urang salah tetapi urang keur kajurung ku nafsu tobatan bersihan Gusti mohon ka Gusti ya Allah ya Rabb abdi teh ngarasa salah orang lain dunia abdi Gusti hampura Gusti sebab naon di Garut di Bandung geus loba ieu nu laporan ka kula ditinggalkeun ku santri na akibat ilu kamari ku kula mun dicaritakeun kiai da saha kiai da saha atuh teh nyaho jasa da beja duh katanya boga santri 70 kuari tinggal 7 berarti berapa persen tuh teh nya naon ieu budak ditanya persentase ge heran odop jasa merenya ya Allah ya kari jauh presentasenya nah aya di daerah urang ya daerah urang mau dibejakeun maksudna daerah Serang boga jamiahanna 300 rada robah seetik barang ilu kampanye seetik oper ku ari jamiahanna tinggal 30 merosot aya anu pasantrenna rek dijual atuh di Jambe mah geus ieu mah di daerah Batur karak endeuh ieu mah geus ieu fitnah teu karasakan ku urang masyaallah karim aya loba dongeng ka kula ieu kaduhung cenah kiai kaduhung di Karawang pan sok ngaji ka Cilongok mimiti nyen pondok bebeja kukula dibere cai abeh tiis maksudna nyen majelis alhamdulillah masyaallah teu sangka teh budak santrina aya terus majelis atuh di Esian aya jamnya ditanya minggu sabaran besok milu ngaji alhamdulillah cenah kieu kuari geus 300 400 bih atuh loba tah mah muhun cenah alhamdulillah nah kamari datang caleg mere kipas ieu alal hakimnya kipas cek jana teh lah sepira kipas beureudanan jam moal aya pangaruhna naon tempelkeun tadi majelis taklim geus ka belah dieuna melek karpet terus ka belah dieuna aya pondok encan aya jandelaan eta dibereskeun ta ku caleg jandelana teh bebeja ka kula ulah sia masyaallah kajeun teuing ulah aya di ulah jandela kajeun teuing teu make jandela heulanan ih cenah geus kieu atos tungguan sia tungguan bener bae kamari dongeng di jalan-jalan acan bari manteu salat nyono nyiuman ku nanaonan sia nanaonan aduh cenah kieu santri barali kabeh aju jamiahan teu daek kulik wae kula mah inget ka abah bae beuleum ka jandelana beuleum jandelana karpetna beuleum ih sia mah tolol ini Karawang mal bejakeun Karawang mana masyaallah mangkaning pernah dicarigin segala nah iyalah fitnah teu karasa sok geura ge sok geura seputar Cisoka aya nu bisa ngaji di Cisoka teh tapi set kena fitnah mal bejakeun kieu teh geuluh nyaho Serang kamari datang ka ditu ka imah ya Allah ya Rabb kiai cenah kumaha ieu seputar fitnah ieu bae ge geus kos kitu
Ente berarti gagal tobatan ka Gusti Allah. Ya Allah ya Rabb, abdi teh kabawa sakaba-kaba. Ampura Gusti, aya duit-duit pilpres kamari asup ka dieu ka beuteuh. Menang sabaraha ngaji? Kamari 2 juta. Ya, saeutik amat. Emang milih nomor hiji? Bloon sia. Teu beres itu dibawa ongkoh ku aing sia. Geus milih nomor hiji nomor 2 sabodo teh mah geus. Nah ieu mah geus carita fitnah sing hade. Mentak istiqomah teh hese. Moal dicaritakeun ku Ibnu Athaillah al-istiqomah khairun min alfi karamah. Ku hese-hese na istiqomah teh. Ulah gideg ulah non gitu ngara goyang-goyang. Nah ieu mah balikan deui panjang teh mah dongengna. Nah ieu fitnah teh horenganan harta, fitnah eta adalah keluarga. Ketika urang mencintai harta jeung keluarga, selesai hirup mah. Seorang ulama di mana geus mencintai harta, mencintai keluarga, moal kaburu zikiran ka Gusti Allah. Nu diitungna ieu beta. Zikiran nu dihitungna eta bae, ngaji nu dihitungna eta bae, segala rupa eta bae moal kaburu ningkatkeun derajat ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Padahal geus diarajipan ku urang kabehan. Kos kitu mah geus diatur ku Gusti Allah, hayang teh hayang geus aya tulisanana. Tinggal urangna bae ngabersihan hatena. Sakadar urang babarengan we yuk kula teu bisa tapi urang babarengan abeh naon ieu? Ieu kahareupna ngeri kula mah ngeri nama zaman Golkar bae sakitu rusakna komo zaman PDI. Golkar masih keneh aya berbau agama. PDI mah wallahu a'lam. Jakel kula leutik batilok aya kiai ki haji kabeh milih PDI moal aya. Moal tanyakeun tah ka Pak Haji nu geus karolot anti baheula mah ka PDI teh. Ieu mah keur carita ieu mah jang geusaan pilpresna ge. Nah ku hari kiai ngadukung PDI ya deleukeun iya mah kumaha gitu. Kula mah mohon tak ngomong gitu ge lainna naon kahareup urang masih panjang urang masih ngaro sing hade nama ieu nu nyekel agama teh masyaallah iwal ti santri-santri salafi ya santri-santri modern masih gana hungkul nyekelan agama teh eta mangan sakadar nurun-nurunkeun proposal hungkul dana sosial sabaraha dicojos dana sosial sabaraha eta ai salafi mah hayang kan teu nyaho jurusan ngan loba keneh nu ararapik loba keneh tapi lamun geus salah milih cilaka komo kahareupna masyaallah lamun urang macaan tentang politik ngeri nu sabenerna mah da ieu makeun bae du geus urang tobatan nu encan urang mulai deui mulai nu bener tapi da nomor kahiji mencintai membenci hak. Nomor kedua mencintai fitnah, korenganan bener kabehan ge kos kitu lamun disurahkeun mah. Nomor katiluna kula leuwih sugih tibatan Allah. Naon sia teh maksudna? Allahumma pan lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Tunggal hiji teu boga anak, nya nama teu boga minantu. Teu boga besa, jaba anak teu boga. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Hiji be hiji zatna hiji sifatna hiji itu naon ngaranna sifatna asma-asmana jeung sajabana. Nah tunggal be hiji kula mah boga anak ya kan mantak sugihan kula boga anak boga incu komo si ieu mah anak nu kanyahoan jeung nu teu kanyahoan loba nu teu kanyahoan ambalaya atuh ditanya ku kula jalan ka dieu nyaho kabeh. Maju pendek disuka nyaho jalan. Wah, tuh nyaho ke Jambe. Ya kecil. Pan nyaho kabeh orang potonganana ambalayah di dieu. Ih nyolong bade ya jelema ye. Dailah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Begitu ditanya ku Raja Harun Aras maksudna coba kumaha maksudna? Maksudna hiji kula ngahudangkeun umat
supaya ingat karena maut, ingat karena kubur, ingat karena siksa kubur. Dengan ingat kadinya urang bakal moal terlena hirup di alam dunia. Nomor kedua, supaya ulah terlalu mencintai dunia jeung keluarga. Sebab mencintai dunia jeung keluarga ieu bakal jadi hijab kasalamatan ka Gusti Allah. Akibat mencintai dunia, urang ulah nanaon hayang jadi lurah baik dibelian hulu jelema. Dibelian hulu jelema eta kakara kaya jadi lurah aku mau jadi presiden. Urang lamun dikalkulasikeun eta Jokowi beakna sabaraha teh. Sabaraha teh eta mah. Urang nyaho ngaran teh nyaho rupa teh. Teh nyaho urang mah. Miliar teh nyaho ieu mah 100 juta ge can pernah boga. Dan pernahnya ngegeter pun boga 100 juta. Hati santri mah iraha tuh boga 10 juta saya buat jasa perasaan. Nah, batur mah geus tetean. Nah, eta kan nafsu jeung nafsu. Lamun geus berangkat tina meuli lurah bae ge meuli jelema berarti moal beres ka dituna. Bupati beulian jelema moal beres ngalaksanakeun, presiden mealian moal beres ka jeung kumaha ge. Sabodo teh urusannya ngan berarti urang hirup di zaman fitnah. Sakitu udah dimaksud ku Abu Nawas teh terlalu mencintai dunia jeung keluarga bakal kahijab ka Gusti Allah. Terakhir cek Abu Nawas maksud kula supaya jelema nyaho ka pangeran. Pangeran teh anu maha tunggal, tunggal dina zatna, tunggal dina sifatna, tunggal dina afalna. Tah lamun kukula teh dikitukeun masyarakat bakal moal hudang. Komo kuari di negeri Indonesia, Masya Allah karim. Kristen geus ambalaya, Protestan ambalaya, Katolik ambalaya. Geus nyulusup kuari ka perumahan-perumahan, di perumahan ngayakeun kegiatan-kegiatan. Anu ngaran budak mah, anu ngaran Hindu mah, kabelah dia geus ambalaya. Kuari mah urang masih keneh loba kiai-kiai isuk pageto. Ku Allah kiai nu ikhlas dicara butat, tinggal aya kiai-kiai anu kos kararitu. Nasib anak urang jeung incu urang deuk sanu ngadidik jan nyaho ka Allah teh dididik ku kiai nu ikhlas. Nu dididik ka Allah nu henteu ku kiai ikhlas mah kitu bae kajeun ku kumaha ge. Moal bisaeun Mekah hancur so teh. Lamun Mekah hancur teh kuari hancur-hancuran eueuh nu ikhlas. Di Suriah hancur-hancuran eueuh nu ikhlas. Ketika aya nu ikhlas masih kena adem. Jelema lamun aya nu ikhlas tiis. Urang deukeut aja pendek tiis. Tiis teh mah duit teu boga. Masalah hambalaya. Kitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah sebagai gambaran jang hirup urang melalui isyarah-isyarah Abu Nawas. Kula pernah ke Baghdad, kabeneran tas perang nanyakeun makom Abu Nawas horenganan ditukangeun hotel cak urang dinya eta ngan kur acak-acakan keneh itu non berserakan teu bisa kuari mah geus dibangun deui kamari we keur kurap ka Baghdad teh teu bisa dilalui lantaran acak-acakan dituduhkeun tukangeun hotel kula belah itu sekitar 200 meter akhirnya yaitu hadiah di dia di hotel. Nah ilah Abu Nawas teh lain sembarangan jelema waliun min auliyaillah hirup di zaman Raja Harun Ar-Rasyid tertera dina syiiran-syiiran Ukudul Juman. Urang lamun ngaji Ukudul Juman di tukang naloba syiiran Abu Nawas melulu. Hese dibacana hese dihartikeunana. Atuh hese bae aja urang teu ngaji diaji bente. Oh iya Masya Allah karim. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Jadi kasimpulanana coba petakeun diri orang supaya nyaho ka Allah. Bejakeun pangeran teh hiji Allah ngaranna allazi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala zulumati wan nur. Nah ieu imah teh imah ieu ngan sakadar jang niuhan salila urang hirup di dunia tetapi pangjore-jorena jelema teu boga imah. Naon sebabna manuk manyar dia boga imah. Manuk manyar boga imah, apanya jelema teu boga imah. Kadu batak ieu imah luar biasa deuk nu kumaha bae masalah
bahkan nyaritakeun imah Kangjeng Nabi mah sederhana mun asup ka imah mendek berarti kan handap di jerona Kangjeng Nabi mah lain memewahan masalah tapi ketika orang nyaritakeun para tabiin aya nu agreng imahna sebab naon imah teh henteu diaku nu manehanana jang ngaji jeung jang ngendong saha bae nu neuk ngendong masalah orang nyieun imah gede tapi jang ngaji nampung jang nu ngaji jeung nampung dulur-dulur anu neuk ngarendong oge nu musafir besi nu neuk ngendong nu mantak kula pesen ka Hazami di dieu nya besi aya rangda deuk ngendong asupkeun ka dieu atuh jadi fitnah deui bae tah kos kitu Haji Supari tah mah deui urang neuk geusikeun jelema ge deuleu heula lantaran ku ari mah zamanna zaman fitnah deui bae kadang-kadang ku urang disangka bagus si jelema teh api-api mau buntelan segala rupa aju milu ngendong horenganan Masya Allah naon nu aya dirangkad kabeh ka imah kula ge sering tamu-tamu anu neuk ngendong mangga pernah satu kali terjadi awewe malah mamawa anak mawa buntelan atuh kula mah husnuzon bae ka belah dieuna loba nu leungit geus kan kula mah teu beja-beja bae kajen ai hayangeun mah los hayangeun mah menang 20 poe datang deui nu leungit emas harita teh aduh cenah kiai ieu kula maling emas pamajikan kiai laju cek cenah kula jadi teu nyaho jalan Masya Allah eta mah kula bebeja ka Haji Pendi coba mah Haji pangwiridkeun teu Pak tuh kunyana mun setengah dukun panjana mah eta bagus padol Allah bae nah ieu loba kejadian model kos kitu urang kadang-kadang husnuzon hayang urang teh mun aya anu kasasar nu neuk ngendong atuh mangga bae tapi kadang-kadang di akhir zaman kieu mah urang jadina eta curiga bae sebab naon negara urang negara beriman tapi teu aman tapi di Jerman mah negara teu beriman tapi aman eta hebatna di Jerman mah negarana negara teu beriman pangeran lagi geus lain pangeran Allah lain tapi aman di Jerman mah lamun ka hiji tempat lamun ka hiji aula sapatu jeung sendal diteundeun di luar aman eta di Jerman mah kos kitu negara teu iman tapi aman nu mantak nya mah lamun dahar ge lamun leuwih teuing ditangkep urang di Jerman lain lalagaan ditangkep urang mesen loba kemudian teu seep sageus teu seep diantep langsung telepon bae masyarakat atau nu boga restoran sebab cek nyana maneh ieu leuwih teuing ge tapi orang miskin sekitar mah membutuhkan mantak ieu teh terlalu kos kieu teh ditangkep eta di Jerman nah ya Allah ya Rabb di urang mah negara beriman tapi di ka masjid keluar bae di masjid sendal eueuh Masya Allah eta mah lain di dia lain di ditu tuh di Belaraja barang KTP orang Jambe beres sih orang Jambe ya nah iyalah kos gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah orang mun nyaritakeun seputar ideologi jeung adat-adat di luar negeri berbeda jeung di urang carita urang di Jerman carita urang di Yaman carita urang di berbagai negara jeung di Indonesia jelema sopan santun luar biasa tetapi cuma comotna beuki alhamdulillah da iyalah urang gadul asup ka masjid ka dieu tah kal azam asup ka al azam atawa di dieu mah di mana ngaranna al amjad urang asup ka al amjad teu khusus salat mikiran sendal para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah nah iyalah balikan deui imah pek dek nu kumaha ge masalah asal niat hiji niat dajang ibadah mun aya nu ngendong dulur-dulur manggakeun musafir kitu keneh kitu cek piki eta teh kemudian urang dipake ngaji geus urang henteu kapanasan urang henteu kahujanan dek salat nikmat dek maca Quran ngeunaheun dek dikiran maca tasbih tentrem
Nah ialah sebuah rumah, baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Eta teh maksudna nu ngeusina ulah boga problem. Nu ngeusina cara Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tina uraian ti awal tentang sebuah rumah, tentang kitu urusan-urusan nu dicaritakeun ku Abu Nawas tadi eta adalah sebagai mauizah jang diri urang, coba ku urang diteliti jang supaya hate urang bersih. Nu ngabersihan hate urang lain guru mah ngan sakadar mere jalan-jalan hungkul. Urang ulah ria, ulah ujub, ulah takabur cak guru di berbagai kitab, tapi anu ngalaksanakeunana tetep urang lalaunan menta gerak ka Gusti Allah, ja urangna ciptaan Allah, nu nyieun nafsuna ge Gusti Allah, menta ka Gusti Allah, ya Allah ya Rabb, lapangkeun dada abdi, bersihkeun coba hati abdi teh hayang ulah aya hahalang antara abdi jeung Gusti. Engkena bakalna hudang ti peutingna ye hudangna ngeunaheun. Asal geus panyakit be, urang hudang jam 1, hudang jam 2 moal puyeng. Nah ieu urang kan ku harita deuk puasa ya, deuk puasa. Nah, ieu puasa teh kan tapa aslina mah. Aslina puasa mah kan tapa teu dahar teu nginum teu jima ti beurang. Ai Ibnu Arabi mah kabeh diajak puasa, mata diajak puasa, ceuli diajak puasa, irung diajak puasa, sungut diajak puasa, leungeun diajak puasa, suku diajak puasa. Lamun teu dahar teu nginum teu jima, mata ge dipuasakeun ulah deula-deuleuh kanu diharamkeun. Ceuli puasakeun ulah didengekeun kanu diharamkeun. Irung puasakeun ulah cuam cium samarangan. Ieu mah pan bau. Sial da teu boga pamajikan mah garoblog. Geus kitu mah. Nah eta si eta. Nah ieu puasakeun gerajeunnya. Badak cek Gusti Allah yang bahasa Gusti Allah ka hambana, ya hamba kaula awas ieu bulan Ramadan adalah bulan suci. Artina bulan suci teh sucikeun diri maneh. Just coba di samping puasa ti beurang pentingna wayahna selain daripada taraweh cak Gusti Allah wayahna coba salat udang ti penting 13 rakaat witir maksudnya. Hamba ngomong Gusti teu kaburu salat 13 rakaat mencape tadi keur beurang loba kegiatan atuh ulah 13 cek Allah teh 9 we atuh 9 ge Gusti teu kuat puyeng 5 atuh 5 bebe jadi 5 ge teu kuat Gusti 3 rakaat 3 ge teu kuat hiji sarakaat be sarakaat teu kuat Gusti geus atuh aya teu kuat bener heesna bae ngala wudu haju maca bismillah 20 hiji jeung biasa teh kulhu kalau di beberapa baru bidas aduh Gusti teu kuat tunduh wudu geus teu kuat mah kajeun maca bismillah bae 20 hiji duh asana teu kuat 20 hiji ge atau teu kuat 20 hiji mah 3 bae atuh bismillah 3 ge teu kuat mah hiji bae atuh bismillah hiji guys asal neuk sare bismillah hiji bismillahirrahmanirrahim hiji ge teu kuat masyaallah urang jambe mah hiji ge teu kuat Gusti geus atuh cak Gusti Allah sia hamba aya teu kuat hiji acemna geus bae asal deuk hees kadadan ku wudu maca bismillah hiji bae Allah geus sakitu bae guys Aisyah gitu berada dari sebaik jadi eta nu kuat teh sakitu doang bah wudu geus teu kuat babajog geus henteu geus nah langsung beres sarena blek Allah beres tah cak Gusti Allah wahai malaikat deuleuh hamba aing tuh hebat jasa kan mana nu hebat eta hamba aing DGS-na masih ngaku keneh ka aing nyebut Allah pan aya di jambe mah geus teu kuatan Allah acan pan bari kieu bae pan deuk HST make HP plak bae tuh kan aya teh di jambe bola geus bukan aya belanya
kabehan Allah beres guys. Nah cek Gusti Allah mun hayang nyaho eta hamba aing ngaku ka aing sebagai pangeran ku aing dihampura kabeh. Gusti cek malaikat atuh maca Allah doang make hebat-hebatan aing dek nembongkeun diri aing teh dibaca dina Al-Qur'anul Karim ayatna innahu halimun ghafur sanyana Allah teh maha aris tur maha ngahampura maha halim jeung maha ghafur anu loba ibadah nama anu bagus ibadah nama atuh geus teu kudu hese beleke jelema anu istimewa mah ibadahna atuh teh geus teu kudu kumaha ieu mah teh jelema anu dititah salat teu kuat titah baca bismillah teu kuat asal maca Allah bae hiji aing dek nembongkeun halim aing jeung ghafur aing gas hampurakeun kunaon eta ku luhur-luhurna jeung ku agungna bulan suci Ramadan geus jeung urang Jambe mah geus maca Allah bae hiji geus teu kudu macana naon asal titah salat witir moal aing mah jajak kiai ge teu kudu lain teu kudu agungna bulan Ramadan eta keistimewaan kesucian bulan Ramadan sehingga asal ngaku baik ka pangeran kadanan atur urang cara para wali Allah mah deuk sarete mandi wudu sila tafakur heula Gusti loba jelema anu sarete hudang sare haju lain hudang gitu lain hudang terus mau loba Gusti anu terus mau terus sarete mun abdi haju ayeuna sare terus maot ya Allah nyangakeun sadaya-daya mangga teh mah urusan Gusti daya Gusti mayuhi wa yumit ngan hampura sakabeh dosa abdi mata abdi salillahi rum tadi benta abdi ceuli abdi iruman hampura Gusti karak maca bismillah beres kulhu balak binas usapkeun ka awak aju ngigir kos urang di jero kuburan maca sholawat datang karep sare kos kitu terus saya baca salat urang-urang resep Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad atau orang Ibrahimiyah atau munjiat atau nariyah nah terus we datang karep sare ke gundamna cara guru urang di Banjar Kiai Haji Musa guru kula guru urang kabehan di Banjar nya nama lamun gundam teh mun Allahumma sholli salatan kamilatan wa sallim kana lobil Qur'an eta gundam ke Malik teh Allahumma sholli salatan kamilatan wa sallim berarti kan ngabiasakeun coba sih ya atuh nya nama ge tiung koneng Malik teh kali mun gundam kos gitu. Laila para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah lamun abuya cidahu mah gundam teh ayat Quran ngana mah dibaca teh gundamna teh sare teh ke wa bali ala abudul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un attakhidhu buduriya alihatan tuh batur mah gundam teh kos gitu kula boga babaturan di Bandung talar ukudul juman tabrakan tatabrak akhirnya naon pingsan bawalah ke rumah sakit kula nempok ka ditu ka rumah sakit Jababaturan teu meunang saurang di ICU kula kadinya terus kadinya kitu ke cekel tanya gundamna baca bet kudu mah dibaca bae terus saya mamanya qadil muqarrar qiraatul muqarrar jadi mau kudu jumat sekolah teh masyaallah kan tah urang gambaran maot eta sarua ketika urang geus sakaratul maut nu kabayang teh naon nu diajar hate bayangkeun coba tah pinsan teh kos kitu tah gundam teh kos kitu guru urang di Banjar mah sholawat teh abuya mah Quran deui batur kula mah ujuman tah keur carita nah ieu urang kuari lamun di cabut nyawa naon nu bakal kabaca ku urang ayo balak genep ya Allah ya Rabb sia mah tiung koneng sia mah
begitu dicabut momon ya kari nah ieu majang bahan itibar urang sing hade sebab maot teh nyaho bae isuk bokep bageto urang doakeun sakali deui ieu imah mudah-mudahan dibere teger jeung kuat nu ngeusina mudah-mudahan dibere teger jeung kuat tur dibere jembar hate ku Gusti Allah Subhanahu wa taala bere mangpaati imah bisa ngamangpaatkeun pangartina jeung hartana sehingga karasa ku masyarakat amin ya robbal ulah nyebutkeun sugih ka hiji jelema lamun hartana can pernah datang ka diri urang ulah nyebutkeun pinter ka hiji jelema mun elmuna can pernah datang ka urang ulah wakan nyebutkeun budayawan si eta lamun pemikiranna can dirandapan ku urang itulah cek Kangjeng Nabi nyebutkan ulah ngaku karena kasugihan mun sugih can karasa ku urang jeung sajabana itulah sebagai qaedah mentak sing hade kahareupna fitnah makin loba istiqomahkeun diri urang di jalan anu lurus ka Gusti Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan urang kabehan dibere wawuh jeung Allah dibere deket jeung Allah dibere dipikeun hijab antara urang jeung Allah sehingga urang maot husnul khotimah di akhirat urang digiring ka surga di bawah bendera Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sakitu bae ala kadar pihatur tisim kuring hapunten tina samudaya kalepatan sareng kakuranganana wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu 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 Allah Allahu Allah la ilaha Jibril Mikail Israfil Munkar wa nakir rakib atid Jibril Mikail Israfil Izrail Munkar wa nakir rakib Allahu Allahu Allah Allahu Allah la ilaha kahiji Nabi Adam kadua Nabi Idris katilu Nabi Nuh kaopat Nabi Hud kalima Nabi Saleh kagenep Nabi Ibrahim katujuh Nabi Lut kadalapan Nabi Ismail sambilan Nabi Ishaq 10 Nabi Yakub 11 Nabi Yusuf 12 Nabi Ayub 13 Nabi Syuaib 14 Nabi Harun 15 Nabi Musa 16 Nabi Ilyasa 17 Nabi Zulkifli 18 Nabi Daud 19 Sulaiman 20 Nabi Ilyas 2 hiji Nabi Yunus 22 Nabi Zakaria 20 Nabi Yahya 24 Nabi Isa 25 Nabi Muhammad sallallahu
moal aya deui nabi dugi ka poe Allahu 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 Allah Allahu Allah la ilaha Jibril Mikail Israfil Munkar wa Nakir Rakib Atid Jibril Mikail Israfil Izrail Munkar wa Nakir Rakib Allahu Allahu Allah Allahu Allah la ilaha kahiji Nabi Adam kadua